Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka pamungkasnanya pamiarsa tamat ieu dongeng siluman leuweung peteng bagian anuka 44. Teu karaos diawit dugi ka akhir ieu dongeng jucung oge. Atuh ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan ka Kang Asep Gun rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka pamungkasna. Kumaha jucungna ieu carios? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Harita sakujur awakna Darmaseta gesang tutung nepi ka ngebul ngaluarkeun haseup hideung. Kusabab kahakan pisan ku Aji Sewu genina Wirayuda. Harita Darmaseta geus teu usik teu malik deui, awakna ngabebengkang, nyawana hamo bisa katulungan. Ku kajadian anu tumiba ka Darmaseta anu saperti kitu, Ki Badraseta nu jadi bapana nu harita keur ngayonan Mang Dira pohara ngalenyapna. Jamaning mahena oge geus kadeseh tarungna ku Mang Dira. Geus sabaraha kali awakna beunang ku gempuran-gempuran Mang Dira anu ngandung tenaga jero katut ilmu sarta ajiana anu lain enteng-enteng. Dina kayan jiga kitu, perhatian Ki Badraseta jadi kabagi dua, malaweung. Sabab nenjo anakna nu geus rubuh, tuasa ngayonan kahebatan kasaktena ilmu Wirayuda. Sabot Ki Badraseta perhatian anak kabagi dua, sora soang disada. Nyaeta antara kalawan jeung ka anakna. Atuh gempuran Mang Dira anu geus dieusi ku ajian sarta tenaga jero anu sapinuhna geus teu bisa disingkahan deui, langsung pating cerebrod pating celebet keuna kana dada katut sirahna. Des plak cebrod celebet des. Ualah licik sia Madira deuleu ade. Ceki Badraseta bari ngalenggak ka tukang
sirah jeung dadana karasa nyeri jeung panas balukar gempuran ajian Mang Dira anu pohara rongkahna. Katempo awak Ki Badraseta jejari jegan nguat-nguat maneh supaya teu nepikeun karubuh. Alatan teu mampu nahan kasaimbangan badana. Licik naon make jeung licik sagala sia. Nya kumaha we carana gelut mah deuleu. Tuh Tenjo, anak sia anu diagul-agulkeun ku sia teh ayeuna mah geus tutung teu mampu ngayonan kasaktian anak aing deuleu. Cek Mang Dira bari mencerong ka Ki Badraseta anu can bisa ajeg dina kuda-kudana. Kurang ajar setan sia. Anak jeung bapa poe ieu kudu modar di leungeun aing sia. Ya seret Ki Badraseta mesat bedogna langsung disabatkeun kana beuheung Mang Dira. Siga nu hayang nyakalikeun katempona teh lantaran nenjo anakna anu ceuk panyangkana geus binasa ku Wirayuda. Ari Mang Dira manehna geus bisa ngukur sakumaha tingkat ilmu anu dipibanda kudu jadi lawana. Sanajan kasebutna Ki Badraseta teh katurunan langsung Ki Ranggaseta, tapi da ukur sabaraha persen ilmu Ki Ranggaseta anu geus kacangking ku Ki Badraseta. Nalika bedog Ki Badraseta nyuruwuk rek ngarah kana beuheung, Mang Dira seutik oge teu ngarasa ayana bahaya nu ngancam ka dirina. Sabab sabetan bedog Ki Badraseta dina waktu harita estu teu leuwih ti sabetan bedog jalma biasa anu keur kahuruk ku nafsu kakawasa ku amarah. Dina gerak anu ngan sakiceup bedog anu keur nyuruwuk teh nyaho-nyaho geus ngaceleng tina ceklanana. Barang jeung kitu awak Ki Badraseta oge katempo ngajengkang ka tukang rubuh nyangkorah dina luhureun rungkun. Bari humarurung nahan kanyeri alatan tadi palebah dadana geus kabeunangan deui wae ku teunggelan tanaga jero anu geus dieusi ku ajian pamungkasna Mang Dira. Sawuk cilemet deus prak celeng deus lala kufrah. Harita Ki Badraseta bener-bener geus teu nolih kana kaselamatan jiwana. Sakitu kayana jiga kitu manehna maksakeun nguniang hudang deui. Bari jeung rumanggieung oge teu burung bisa ngajaga nangtung. Tapi da asa pamohalan deui ari bisa nuluykeun tarung deui mah. Sabab kaayana geus ripuh saperti kitu. Halah sia, ngadon menta dianterkeun ka neraka lamun kitu kahayang sia mah. Badraseta, hayang ka neraka. Sakitu geus ripuh oge tuluy we maksakeun. Sok geras serang deui dewek tah. Dewek moal ngalawan deuleu. Ari bisa kitu oge, sok maju. Cek Mang Dira mapanas Ki Badraseta. Setan sia. Ya kubrak. Awak Ki Badraseta kalah ngagubrag deui. Lantaran geus teu kuateun nahan kanyeri anu nyeksrek tur sumebar kana sakujur awakna. Nya cek aing oge kumaha. Teu pupuguh kalah ngajongkeng sorangan luhureun rungkun sia mah. Menggeus lah mentong ditulikeun tarung mantog we ka itu. Bawa tah anak sia anu geus geheng awakna. Sugan we bisa keneh diubaran ku sia. Henteu tuluy modar. Cek Mang Dira terus mapanas Ki Badraseta. Tapi sabot keur kitu kolebat cilegedeg. Kiwari dihareupeun Ki Mang Dira nyaho-nyaho geus ngajegah hiji jirim anu make papakean bodas sarua jeung papakean Ki Badraseta. Eta jirim teh ari palebah beungeutna mah teu katenjo sabab katutupan ku tergos anu sarua warna bodas. Geus bisa dipastikeun eta jirim anu papakeana sing sarua bodas teh taya lian ti Ki Ranggaseta, musuh kabuyutanana Eyang Kuncung. Sanajan beungeutna teu katempo oge ari sorot panonna mah kaciri meuni hurung moncorong nandakeun nyidem amarah anu rohaka dina jero dadana. Pok Ki Ranggaseta nyarita ditujukeun ka Mang Dira nu harita nangtungna ngarendeng jeung Wirayuda.
sia duaan anu mangrupakeun muridna si Kunclung moal aya nu bisa ngabinasa ka sia duaan lintang ti kaula si Ranggaseta anu geus janji bakal ngabinasakeun si Kuncung katut sawae nu jadi pangwaris ilmu pangaweruhna. Ceuk Ranggaseta awakna katempo ngageter cirina bener-bener geus teu bisa ngawasa deui amarahna. Tapi karek oge Mang Dira rek nyarita kelebug hiu cilegedeg. Ngadadak hareupeunana geus aya nu ngacilegedeg hiji cirim anu mamake papakean sing sarua hideung. Kula pilawaneun anjeun mah deuleu Ranggaseta. Kidira Wirayuda sok marundur. Geus tuntas tugas aranjeun duaan mah. Ayeuna bagian eyang pikeun nungtaskeun sarta ngarengsekeun ieu mangkluk anu balongkotan. Cek Eyang Kuncung bari ngareret ka Mang Dira jeung Wirayuda anu narangtung tukangeunana. Ngadenge parentah kitu tinu jadi guruna, Mang Dira jeung Wirayuda harita keneh marundur ngajauhan tempat nu bakal dijadikeun pakalangan ngaduka sakten antara Eyang Kuncung jeung Ki Ranggaseta pikeun nungtaskeun pasoalanana anu geus puluhan taun lilana. Hade atuh ari kitu mah deuleu Kunclung. Sok ayeuna urang tangtukeun sanu bakal bener-bener sanu bakal binasa leuwih ti heula na kaula atawa Andika. Geus lah teu kudu loba ngareka carita. Sok geura cicikeun sagala pangarti, ketrukeun sagala pangabisa, kaluarkeun sagarupa ilmu anu mang taun-taun dijadikeun angkeuhan ku anjeun teh Ranggaseta. Cek Eyang Kuncung nyaritana tenang naker, teu kabawa ku amarah, teu kajurung ku nafsu. Kurang ajar, sombong Andika Kuncung. Ulah boga pamikiran ilmu pangabisa kula masih jiga baheula deuleu. Poe ieu nu nalah si Ranggaseta teu bisa disarwakeun jeung si Ranggaseta keur waktu puluhan taun kalarung sia deuleu Kuncung. Barang jeung nyarita kitu seret-seret dua dampaleungeun Ki Ranggaseta dibulak-balik. Narik kakuatan nu aya dina sajeroning dirina disalurkeun kana sapasang leungeunna. Teu lila wus pelesat. Saharita tina sela-sela ramu dua leungeunna Ki Ranggaseta kaluar angin anu ngaguruh lir angin puyuh anu lilimbungan. Eta angin lain angin biasa sabab harita tatangkalan jeung batu-batu anu ngacelegir anu gedena segede-gede hulu munding oge kuat ka rabeng hariber teu beda we jeung kalakai anu kadebak angin. Tatangkalan pating dorok-dok larungkadan sarua tangkalna ngarapung rabeng ka luhur. Wirayuda jeung Mang Dira oge harita katempo keur pating perekat. Tipe perekat bari masing-masing metakeun pangawasana sangkan awakna teu nepi ka sapu ku eta angin ciciptaan Ki Ranggaseta. Sedengkeun ari Eyang Kuncung mah katempo masih tagen dina tangtunganana. Istilahna teu luntur ka ibunan, teu baseuh ku kahujanan. Lila-lila jep sora angin teh jempe. Kayaan didinya jadi normal deui sakumaha biasa. Katempo Ki Ranggaseta nurunkeun deui leungeunna ka handap. Tapi ari panonna mah katempo beuki moncorong hurung mencerong ka Eyang Kuncung jiga nu ceuceubnakeun. So gerak kaluarkeun sakabe ilmu panemu jampe pamake sarta sakabe kasakten nu aya dina diri anjeun Ranggaseta. Kula mah bagian nandeana we hayo. Cek Eyang Kuncung estu matak ngaheab panas kadengena ku Ki Ranggaseta. Sombong sia Kuncung, dikira kula rek kateter ku Andika. Ye tadah deui
pangawasa kaula sia kunjung. Bling bling bling. Dampal suku katuhu Kirangga Seta digeblikeun kana taneuh 3 kali. Cacap geus nenjrag taneuh 3 kali. Cilegodog. Sabaraha jirim anu sarua jeung jirim Kirangga Seta nyao-nyao geus pating carega di hareupeun Eyang Kuncung. Eta jirim-jirim anu mangrupakeun kekembaran Kirangga Seta teh kabehna aya kana 10na. Sapuluhanana geus siap sayaga pikeun ngayakeun serangan ka Eyang Kuncung. Jurus kaulinan keur budak atuh nu kitu patut Marangga Seta. Ajian Raga Sewu anu ngan ukur bisa jadi 10. Lamun kula rek sombong, ajian Raga Sewu nu aya dina diri kula mah bener-bener jumlahna oge jadi mangrebu-rebu sia. Bisi anjeun teu percaya ieu geura urang dijilkeun ku kaula sia Rangga Seta. Cacap nyarita kitu, Hus cilegodog. saharita di eta tempat geus loba jirim anu persis jiga jirim Eyang Kuncung, lobana leuwih ti 1000 urang. Teu kabayang sakumaha lobana jeung sakumaha pasadak-sadakna di eta tempat nepi ka heureun patureyak jiga para prajurit anu keur siap-siap sayaga maju ke medan perang. Wirayuda anu geus kungsi ngalaman ngayonan kana eta ajian Raga Sewu. Waktu ngayonan Prabu Giliwesi teh manehna nepi ka colohok bengong nempo ajian Raga Sewuna Eyang Kuncung anu leuwih rohaka batan aji Raga Sewuna Kirangga Seta. Geus teu kudu diparentah deui, harita keneh jirim-jirim Eyang Kuncung anu lobana rebuan langsung nyerang Karangga Seta anu 10 tadi teh. Atuh teu kudu meakeun waktu lila, sarita keneh oge langsung rarubuh. Nu akhirna lusles ngaraleungit balik deui ka Kirangga Seta anu matakeunana. Ari geus ngaraleungit jirim Kirangga Seta anu 10 mah jirim Eyang Kuncung anu loba oge jadi lusles ngaraleungit taya tapak-tapakna acan. Sok krek ngaluarkeun ilmu jeung ajian naon deui si anjeun Rangga Seta. Kula mah moal burung ngaladenan. Inget-inget deui bisi aya ilmu anu kazungkur-zungkur, ajian anu kaluli-luli, pra kabeh ayeuna gerak ketrukeun ulah disesa-sesakeun deui si Rangga Seta. Dasar manusia setan sia mah Kuncung. Dibinasakeun sia ku aing. Ya, Akhirna Kirangga Seta geus teu bisa ngapendung deui amarahna. Nyaritana anu tadi kula jeung anjeun oge ayeuna mah jadi sia aing ka Eyang Kuncung teh. Saharita mahena ngabele ka saharita mahena mesat keris pusakana. Belesat. Eta keris sakieu panon geus ngabelesat rek nurih kana beuheung Eyang Kuncung. Tapi Eyang Kuncung teu reuas sumawana gugup. Eta congok keris anu nyeleber kana beuheungna teh gentak dipapag ku dua ramona. siut cep. Eta keris beunang dicapit nepi ka molotot Kirangga Seta oge. Teu nyangka saeutik oge lamun Eyang Kuncung bisa ngalakukeun hal sarupa kitu. Padahal maena geus metakeun sakabeh kakuatan sarta tanaga jerona marangan metakeun kerisna teh. Tapi ku Eyang Kuncung mah jiga nu eueuh pangaruhna naon kalakah bisa dicapit jiga anu nyapit regang awewe. Kirangga Seta harita satekah polah ngenyang kerisna tina capitan ramo Eyang Kuncung. Tapi batan beunang mah kalah beuki pageuh tebina jeung anu nancep kana taneuh anu teuas. Sakitu tanagana geus diketrukeun oge angger teu bisa lesot. Tungtungna Kirangga Seta jadi ngarasa aral asa dicoog gado kudu jadi lawan. Keris anu keur dicapit ku Eyang Kuncung teh ayeuna mah teu ditarik deui tapi ngahaja didorongkeun satakerna. Dina kaayaan kitu Eyang Kuncung sakilat ngalepaskeun capitan keris. Sedengkeun awakna ngakilek saeutik ka gigir atuh puguh wae solontot kubrak.
Awak Kirangga Seta langsung nyolonton ka hareup lantaran kasurungkeun ku tanagana sorangan. Nepi ka nyuksruk kana rungkun. Untung kerisna teu keuna kana beuteungna oge. Ai. Nakuna naon anjeun teh Rangga Seta. Kawas kunyuk wae ngadon gogoleran luhureun rungkun euri. Geningan sakitu geus buru-buru taun ngelmu teh. Nimba pangabija nyupri pangarti teh asa eueuh paningkatanana. Angger we sakitu eueuh kamajuan pisan. Cek Eyang Kuncung mah panas Kirangga Seta. Gandeng sia manusia siluman. Montong kalaka loba ngabacot. Ayo, bijilkeun sakabeh pangandiwasa sia ka aing. Hayang nyaho sakumaha kasakten sia teh dilekun jelung. Cek Kirangga Seta sanggeus nangtung deui bari terus macuhkeun deui kuda-kudana. Kula mah teu boga elmuna naon. Ulah boro boga ilmu umur oge lain anu kula. Jadi naon atuh nu kudu disombongkeun. Umur gagaduhan nyawa ukur titipan. Kula mah jajauheun kaya pangaboga atawa ngarasa pinter terumasa bodoh-bodoh aja. Montong ngedalil hareupeun dewek sia kuncelung. Aing ge nyaho nu kitu mah. Sok-sok geura bijilkeun kasakten sia ka aing deuleu ditandean ku aing. Nya syukur atuh ari nyaho mah. Ari kudu-kudu teuing mah. Kula rek nyerang ye ka anjeun Rangga Seta. Cek Eyang Kuncung bari reup sidakep sinuku tunggal. Babahanan catur daria mepek sir 4 kali 5 pancer. Panona peureum mapetan sir 4 kali 5 pancer. Panona dipeureumkeun bibirna katempo kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Kirangga Seta oge sarua. Harita manehna meureumkeun kadua panon bari sila luhureun batu nemprak. Bibirna kunyam-kunyam, dadana katempo turun naik, masih ngarasakeun kanyerina tapak tadi nyungsruk kana rungkun teh. Teu lila belesat. Tina masing-masing wujud Kirangga Seta jeung Eyang Kuncung katempo. Aya dua cahaya nu ngabelesat ka luhur. Ari cahaya tina wujud Kirangga Seta warnana beureum. Sedangkan cahaya nu kaluar tina wujud Eyang Kuncung mah rupana teh bodas nyacas jiga kapas. Seot. Eta dua cahaya pating sareot di jomantara. Pangaruhna dak dumadakan kayaan di eta tempat jadi keeuman. Angin ngagelebug pating sareor nebak kana tatangkalan. Celeger. Sora gelap kadenge pating celeger. Marengan silih sambarna dua cahaya nu aya di luhur. Belesat. Harita cahaya bodas jelemaan Eyang Kuncung ngabelesat nyamber kana cahaya beureum Kirangga Seta. Duar las. Jirim cahaya beureum nyeles. Yalah. Kadenge Kirangga Seta ngagoak tarik naker. Katempo awakna geus ngabebengkang bari abrug-abrugan bangun anu keur nandangan kanyeri anu rohakanaker. Berai panon Eyang Kuncung beunta. Terus melong ka Kirangga Seta nu harita geus mimiti cicing teu abrug-abrugan deui kawas tadi. Aing ngaku eleh. Poe ieu aing jeung katurunan aing rumasa teu mampu ngayunan kasakten Andika deuleu peteng. Tapi salila alam dunia ieu masih ngadeg. Salila eta oge aing moal rek eureun pikeun neangan cara pikeun ngabinasakeun sia jeung sakabeh anak incu sia. Ingat sia Kuncung. Ingat. Cacap nyarita kitu Les. jirim Kirangga Seta ngiles
ti hareupeun Eyang Kuncung. Barang jeung nyelesna Kirangga Seta, Dharma Seta jeung Ki Bada Seta oge geus areuweuh ti tempatna. Sabab dibawa kabur ku Kirangga Seta. Sanggeus kitu mah Mang Dira jeung Wirayuda oge naringgalkeun eta patempatan. Nyaeta ninggalkeun leuweung peteng sajarek mulang deui ka lemurna. Atuh kulantaran Kirangga Seta geus rumasa eleh, sok sanajan dendamna teu pernah sirna. Dari ngaran dendam mah moal pernah leungit, nyawa anu misakeun antara dendam jeung jiwa. Atuh ku kituna alhamdulillah rupina carios siluman leuweung peteng teh dicekapkeun wae mung dugi ka dieu. Boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami kasebat asma, kapadar gelar sareng kababad tempat pamugi nawakuf sareng ulah kirang-kirang pangapunten abe. Atuh tina sagala kakiranganana simkuring nyuhunkeun pangapunten anu sageung-ageungna. Margi rumaos ieu carios teh rekaan simkuring teh tangtos masih kena tebih kana sampurna. Mung sakitu nu kapihatur, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.